A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'al mu'adziruna liyu'zana lahum wa ja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'zana lahum wa qa'ada alladhina kadzabu Allaha wa rasulahu sayusibul ladzina kafaru minhum 'adzabun alim. Wallahu a'lamu bimmaradi wa ja'al mu'adziruna lan teka sapa wong kang sasadu kabeh maca nabi idgham minta fil asli kalawan den idgham kena ta ing dalam asal fizal dalam ilmu tadziruna tegese wong kang narima sadu kabeh bimanal ma'dzurin kalawan makna kang den sasaduan Quri'a bihi dan baca apa bihi kalawan mu'adzirun minal Arab tetap saking pirang-pirang wa Arab ilan Nabi maring kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam liyu'dzana lahum darapun liantah dan izinan apalahum kadue mu'adziruna fil qu'udi dalam dodok dalam li'udhrihim kena uzur mu'adzirun fa'udhina lahum maka dan idhinan apalahum kadua mu'adzirun wa qa'ada alladhina kadzabullaha lan dodok sapa wong akeh kang pada ngagorohkeun ya ladzina kabeh ing Allah lan Rasul Allah fidi'ail imani dalam aku iman min munafiqil arabi kang munafik kabeh pirang-pirang wong Arab dil maji saking teka lili tidari kedue sasadu sayusibul ladzina basab bakal ngenani wong akeh kang pada kalufur ya ladzina kabeh minhum saking alladzina kadzabu azabun alim apa siksa kang lara laisa 'ala dhu'afa wala 'ala al-marḍى wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Wallahu a'lamu bimuradi laisa uranana 'ala du'afai ingatase ikut tetap ingatase pirang-pirang atau laisa uranana 'ala du'afai ikut tetap ingatase pirang kang lemah kasyuyuhi ka pirang-pirang aki-aki wala 'alal marḍā lan ora ingatase pirang-pirang kang gring kal ama wa zamakaya butalan wala 'alal ladzina lan ora ingatase wong akeh la yajiduna kang ora nemu ya ladzina kabeh mayunfikuna ing barang kang anapakakeun ya ladzina kabeh fil jihadin dalam perang harajun apa dosa ismun tegese dosa fit takhallufi anhu ing dalam narima ngari anhu saking jihad idza nasahu tatkala bersih ya du'afa lillahi
Allah wa rasulilan Rasulullah fi hali qu'udihi min dalam tingkah dodok du'afa al-mardo alladzina kabir biadamil iridil jafi kalawan waranana barakan fitnah wa tabasudi lan langkeaken wa ta'atilan ma'alal musinin lawaranana ikut tetepong kahang gawe jika bebidalika kalawan mengkono bidzalika kalawan mangkono min sabil dadalan tariqun tegese dadalan bil maqadati kalawan six wallahu lan ta'ala ghafurun iku kang maha lahum kadue muhsin rahimun bihim tur iku kang molas kalawan muhsin bitau syating dalam kejembaran bizadi ka indah mangkono adamil haraj ma'alal muslimin orang ikut tong kagak kabeh bizadi kala mangkono nasahu sampai bae nasahu lillahi wa rasul min sabil panjang cerita anana tentang karakter-karakter munafikin lantaran hirup babarengan bergaul jeung para mukminin jeung para muslimin di pasar di ladang di jalan, di kampung, munafik tersebut selalu babarengan nu bantak sifatan-sifatan jeung karakterna dijelaskeun. Lamun tadi Kangjeng Nabi ngajelaskeun tentang karakter munafik Madinah, ayeuna mah deuk ngajelaskeun tentang munafikin Mekah. Iya. Wajal mu'adzirun minal a'rab dararatanglah jelema nu sasadu ka Kangjeng Nabi anu sasadu minal a'rab di golongan orang Arab liudzana lahum maksudna supaya diirinan cara ricing di lembur lantaran teu mampu untuk mengikuti perjuangan perang. Orang-orang Mekah teh kabagi dua, aya anu iman ka Kangjeng Nabi 100% ngan teu mampu. Aya anu gagah tetapi teu iman kolbu nama zahir nama syahadat biasa. Lisan nama capetang babasana bahasana ge ngeunaheun tapi kolbuna horenganan teu iman ka Kangjeng Nabi munafik. Nah, kan di Mekah ge sarua ngadengekeun instruksi iraha ieu teh perang teh. Geus ngasah golok bae jelema teh geus karari ngasah pedang geus dikir-kir we koyana anu hobi perang mah kan gitu anu hobi perang di urang ge lamun anu hobi ngejepret atau jempretanna geus dilesangan we kan urang coba deui ka buah tetangga cek mantep cek padahal mah nya ge boga tangkal buah tilok dicoba kan nya mah tetangga mantep cenah jepretan tetangga lagi, wah, kurang dijepret, nyobaan doang. Oh, ada kan itu embung banget yang aing, dijepret ongkoh, dipenta ongkoh. Itu hobi jepretan.
nu hobi cangklong gitu sedikit teu meunang aya cang jelema geus kieu hobi-hobina cincin ya Allah saka hobina nanaon ge mata kadeuleu kaget kamu mun kori mah lain geus eta kori Banten eta kori Banten kos kita kori Mesir memuncung geuning jadi geus kajawan ku urang sagulak da teh ka hobi jelema nya aya tasbih we tuh ngelangan kotok beureun sia mah lain lu hobi perang da geus nyawa teh geus dibikeun we geus ka Allah aing mah geus siap jasa perang paeh geus dinaheun jasa ieu di surga narungguan informasi irasi perang pedang geus dikiekeun da irasi perang geus hobi jasa perang teh jadi lamun henteu ngadenge aya gerakan perang teh sepi perasaan batin mantap jasa eta zaman Kangjeng Nabi mah datang ka kos kitu awewe hayang milu perang budak leutik hayang milu perang mun ku Kangjeng Nabi henteu disadar-sadarkeun ulah awewe mah cukup di imah bae ngabantuan imah tangga salaki bae geus pokona henteu cenah masa salaki ka surga kami henteu awe-awe ge milu perang hayang budak leutik menta milu perang masyaallah eta himmahna kana perang dan mata luhur agama ku perang mah ye goblok dieuna semangat perangna di pudaran ku kafir-kafir ku selama Islam semangat juang perang tinggi bahaya urang cek Yahudi mulai dibaung broy naon sih karesepna ye dunia naon nah macam-macam unggal negara kunyana dijajah melalui dunia urang bangga dengan Mekah aya Baitullah di dinya tertera dina Al-Qur'anul Karim ternyata urang kan teu nyaho nah diserang ku Yahudi jegir nu boga Hilton teh saha nu boga tower Zam-Zam teh saha dan sekeliling jagona Yahudi tengah-tengah harap masih keneh nyokot keuntungan nu moal pudar-pudar dengan bahasa lah bagus baheulana kitu keneh di Madinah geus kaserah atuh komo di negara Indo mah geus kabeh itu nu Yahudi itu nu Yahudi itu nu encek ente mun hayang nyaho kieu kumaha hudang urang isuk-isuk ya nya mun hayang nyaho sanggeus hudang langsung mandi ya ka kamar make sabun duku urang dipake samai sabun capluk sabun naon deui Izen dan lain sebagainya dele produksi nusaha apa dirinya si Muhammad Soleh apa si siang-siang melingseng dimandi kene make urang Pepsodent saha nu boga pabrik Pepsodent tuh kan anduk da ku urang barang didele made in China dianduk ka Pepsodent ka sabun sikat bukan Manful nu boga pabrik Manful saha Cina kabeh asing kabeh teueuh urang beres urang geus bagus make baju wol aya nu boga pabrik wol saha make sepatu herang beli nu boga pabrik beli saha beli mah teh ukuran kelas menengah ke bawah nu kaluhur Hermes lah geus sia teh nyaho naon geus aing disalahkeun ku aing geus sia teh nyaho naon atuh ngobrol jeung bodoh ieu atuh saha eta pabrikna hayu sia hayu nu batur kabeh
naik mobil kurang naik mobil kuari Fortuner usaha ta pabrik kurang naik mobil kuari anu segitiga teh tuh naon tiga berlian teh siapa nyawa ngaran teu boga nusaha ayo kijang pabrikna nusaha ayo begas satu sa timimiti mandi sikat odol sabun nu batur ente hanya dijajah ye jadi siapa bodoh pan mantap aing dirinci ku ari ye dirinci ye kabeneran aing inget ye ngaji ka mana sih ye kelan-kelanan emang tuh ya ando kabeh tah batur kabeh lain nu nagara urang mulai ku ari ka kendaraan ka baju tadi tetrek nusaha ku hero nusaha kabeh nusaha nu boga pabrikna nu ku urang dipake sehari-hari asing urangan tok kira ayo ku ari naik mobil nu ku urang dipake sieun nusaha nu nyieun mobil teh saha ayo dek batan Jepang nu urang Jepang Cina nu urang Cina Malaysia nu urang nu mana isuk memeh ke kantor memeh ke pasar ngerokok kopi kapal betus nu boga pabrik radu saha sia kopi plug ieu rokok di Samsung pretes sempurna nu saha ayo sia geus teu dicaritakeun hiji-hijina panjang teuing ku aing mah nyaho tah hiji-hijina pabrik ayo kabeh jarum segala ayo usaha pabrik datang ke kalo teu nyaho sih mah kalo kan jinggo deh nusaha kabeh toh kabelah dia na filter berbagai rokok nusaha asing kabeh dijajah urang ayo coba dahar masuk chicken chicken teh bahasa batur eta teh maksudna cik eta kan kotok kan eta kan maksudnya diwadahan dibungkus berarti kotok bungkus usaha mayoritas chicken ayo orang ka toko ieu tah nu kurang dibeli naon kurang dibeli hongguan usaha ayo coba ayo terus kabeh nu kurang dibeli nyaho sia eta nyieuna make naon kitu ngaranna kimia-kimiana bahan-bahanna apa nyaho apa henteu aya label halalna ngajamin tah henteu muih kana lamun halalna jalamun henteu make kimia mah eta teh saminggu ge geus hapeut tapi ieu mah kan saha mah genep bulan setahun masih keneh dikonsumsi berarti kimiana tinggi jasa nah ieu keur carita kabeh nu batur kabeh ieu mah toh kur urang dijajah teh tah seperti kos kitu tokona ku ari nah Indomart nusaha Alfamart nusaha kabeh nu urangan Indonesia urang bangsa Indonesia tapi urang ternyata namu di Indonesia dikerukunyana kabeh kaditu leuwih-leuwih kuari di pemerintahan nu ayeuna nu mantak mahasiswa demo besar-besaran untuk merubah laju da politik ka hareup kami bangsa kami teh sakola kami teh nyaho hukum kami teh di Universitas UI kami teh di ITB kami teh di Trisakti kami teh di ieu ka mana pendidikan kami lamun ieu kos kieu seakan-akan kitu kan bahasana seakan-akan kitu kami ka hareupna da kumaha lantaran lajuna pemerintah jeung negara kok teu akur jeung ilmu nu dididikeun di universitas naon artina universitas seakan-akan seperti eta kan tapi gak usah tahu lah udah seperti eta masalah kan dia mah cerita dijajah lah berarti kuat penjajah di urang sampaikan ke bangsa teh berdaya berarti kan hebat polisi geus teu berdaya TNI geus teu berdaya budayawan geus teu berdaya kiai geus teu berdaya hanya sekedar urang carita jeung
carita jeung carita seperti ieu teu berjaya sarua bae ieu teh keur carita kenaon penjajah teh datang kaum betapa kuat nu baheula Belanda Inggris Jepang Cina per detik ieu leuwih gagah jeung kuat deui kurang geus dirasakeun tadi mulai hudang kacai hasil penjajah minum kopi rokok hasil penjajah naik kurang pakai baju sepatu hasil penjajah kurang naik mobil kemana hasil penjajah kurang ngabangun semen nusaha kuari eta semen 3 roda nusaha eta kuari semen anu nusaha geus urangan kan baheula mah masih kene milik bangsa kuari geus lain teu dicaritakeun asalnya hobah heulanan geus mau bodoh emang kieu pinter aing sarua bodoh hah geus lain urang kuari eueuh lu urangan kabeh ieu teh urang penjajah deuk kumaha tegakna bangsa jeung negara nah kaharep agama ge ieu dijajah urang teu ngarasa kiai anu neliti mah kuari geus ceurik geus kajajah setahun ka tukang kula menyarita bahwa engke bakal kiai digaji memeh lain setahun tadi caringin mun kula inget mah nyarita engke bakal kiai digaji asal geus saya kiai digaji berarti kepedulian pemerintah hebat terhadap kiai tapi dibalik kepedulian kepedulian berarti aya mauna pasti negara mah kan gitu diteliti kula kan ngobrol di Jakarta jeung sababaraha dulur nu hebat anu rada ngeri kahareupna seperti iyalah ayeuna sepertina di orbit ting hebat di hareup bakal aya naon urang teu nya wallahu a'lam sebab nagarana keur dijajah lain saluluguna ti pemikiran bangsa nah kahareup bakal kumaha wallahu a'lam sakadar kekhawatiran jeung kekhawatiran anak incu urang ke kumaha kahareupna sebab bisa terulang kembali kan penjajah nu begitu kuat di urang bisa terulang kembali. Nah ieu keur carita ulangan sebab can lila kan orang merdeka tahun 45 kuari tahun sekian kakarak ge encan saabad acan geus kos kieu komo kahareupna wallahu alam karak carita kekhawatiran terus kuari calon bupati jeung gubernur presidenna di SD-na SMP SMA na ieu na geus sakar mabok pendidikan ikhlas geus eueuh kuari dunia dan dunia urang mun nyaritakeun pendidikan Bung Karno babaturan ge di Cianjur jeung Kiai Jahok kula kiai na geus teu dicaritakeun di Tangerang kiai di Pandeglang sareng kiai di luar kiai jeung kiai kabeh bareng dengan make bahasa Al-Qur'anul Karim sedep kan urang terus ka belah dia kuari saha pelopor bangsa anu make ayat suci Al-Quran anu bener timbul ti hati ulah ngejual ayat nah ieu kaharepna kan sedih lah urang memikirkeun kuari bae ge kuari urang mikiran ke di partai anu saha sih di partai anu saha kula masuk renung gitu kan di partai anu saha anu bisa diandelkeun di partai anu saha sun bazoran maksudna jang kaharepna kata ngimplang atuh sarua jang saha ku saha asana surem amat ieu tah eta sok merdong ke di Golkar saha ke di PDI saha ke di FAN saha ke di PKB saha terus kade ngarenung jang kahareupna itu kumaha dan seperti kosi ngan sakadar carita doang kan ari aslina mah jameureun geus digerakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala naon tah tah kuari kuari di Mekah nunggu instruksi perang iraha ya begitu Kangjeng Nabi ngainstruksikeun perang anu siap segala rupana pedang boga kendaraan aya sakadar yang berangkat teh bekal aya di imah aya siap jasa perang bagi jelema nu teu daya teu upaya kayak ning lemah aki-aki atau gagah teu boga modal siap tapi teu boga pedang ieu ngaranna ma'dzur nu kos kieu nah ketika anu diinstruksikeun perang aya mah Kangjeng Nabi ngainstruksikeun perang siap berangkat
mendukung 100% lohiron wa batinan paeh ge masalah nyawa taruhana demi luhurna agama tapi nu teu bogana naon mah daratang ka Kangjeng Gusti Rasul para aki-aki Mekah abdi teh lain teu hayang kabita jasa ieu perang teh tapi kayak sakieu kaayaanana si Kangjeng Nabi geus aki-aki mah ulah mikiran perang deulean itu bae itu di mana dikubur sok kitu hayu ieu anu lemah nu geri nu buta bebeja nu setruk ngora nama tata dina gagah ku ari setruk atuh boro-boro perang leumpang diseret kada bisa boro-boro perang jeung pemajikan ge keselen lah geus kasalakina ulah mikiran kos kitu mikiran awak bae lain kitu dicarekan ku pemajikan ge dicarekan geus sok kikituanan naon kikituanan puyangeun tapi aya deui salakina setruk di kursi roda pamajikan reuneuh deui teh heran kun nyana di kursi roda tilok di kasur tilok saya ke kursi roda bari kieu tinggal gadorong kacai tapi pamajikan reuneuh deui eta maksudna nu nangkub saha siapa pikiran kos kitu tah nu lemah datang ka Kangjeng Nabi menta itu hampura waja'al mu'azzirun datanglah jelema anu sasadu ka Kangjeng bahasa mu'azzirun lamun ditasrif mah asalna mah mu'tazirun pindahkeun harkat ta kana ain jadi mu'atzirun tukerkeun ta kana zal mu'azzir idghamkeun mu'azzirun lah tah pagawean budak leutik ngaji kos kitu pagawean budak leutik kitu teh tapi nu macana mah kolot atuh lamun budak leutik teu bisa ka kolotna ge teu becus bima adal madzurin kuriabi minal arab ieu golongan-golongan urang Arab nu lemah daratanglah ka Kangjeng Nabi menta hampura teu bisa milu perang kumaha teh jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng wa qa'adal ladzina kadzabu jeung cara ricing bae jelema anu ngabohongkeun ka Allah jeung Rasulna dina ngaku iman nyaeta golongan-golongan munafik urang Arab Mekah cara ricing anil maji lil itizar tina datang sasadu ka Kangjeng Nabi tidaraekeun maranehanana mah ari jelema mukmin mah anu ngarasa lemah teu mampu ngalaksanakeun perang daratang ka Kangjeng Nabi menta hampura sasadu lain terek perang tapi keayaan kondisina seperti eta eueuh masalah Kangjeng Nabi ge ngahampuran ningali sikon tetapi aya jelema anu dina lahirna mah gagah lisan nama maca dua kalimat syahadat iman ka Kangjeng Nabi tetapi horeng di qalbuna mah manehana teh teu iman ka Allah jeung Rasulna munafik teh ngaranna tah jelema munafik mah cara ricing bae yakni anu teu iman ka Allah jeung Rasulna ngabohongkeun ka Allah jeung Rasulna nya nama cicing teu menta hampura teu sasadu ka Kangjeng Nabi tuh geus kabagi sebab atuh itu mah sasadu ge pantes ieu mah dek sasadu pan gagah carita gagah ya di nyana carita harta ya di nyana carita wawasan ya di nyana ngan nyana mah teu ngadukung kana perjuangan Kangjeng Nabi munafik ngaranna cara ricing bae ketika diinstruksikeun perang henteu met teu ciak cicing we masyaallah munafik nah sayusibul ladzina kafaru minhum azabun alim sayusibul ladzina bakal ngeunaan ka jelema nu kalalapur ti golongan munafik nu tadi teh anu agaga aya di nyana wawasan aya di nyana harta aya di nyana horenganan teu iman ka Allah jeung Rasulullah malah ngabohongkeun na ieu bakal kakenaan ku siksa nu pohara
siksa di dunia bakal kena kaperangan paehna nu tadina sieun paeh oge. Di akhirat bakal disiksa lantaran munafik abadal abidi di nerakana jadi kerak neraka. Yes, dijelaskeun ku Gusti Allah jelema munafik. Di dunia embung perang besi paeh oge. Iba di perangan ke, wa iba emang gering, paeh we tetep siksa berarti. Di akhiratnya na, disiksa na, lain 1 tahun, 2 tahun, 10, 20, 100, 200, abadal abidin. Innal munafiqina fid darkil asfal. Jadi kerak nanya nama, geus panghandap-handap aja kerak. Dihudangkeun deui, kaluhur dibentukkeun deui, siksa dia terus we eueuh. Na'udzubillah min. Masyaallah. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ente jadi dosa bagi jelema-jelema anu lemah model aki-aki jeung budak laletik wala alal marda jeung nu gering model buta lumpuh setruk wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna jeung teu termasuk dosa ka jelema anu teu mampu memberikan nafkah jang jihad teu bogana naon laisa harajun teu dosa idza nasahu lillah wa rasul di mana-mana manehna bersih lillah ikhlas lillah wa rasul. Tah bahasa teh aya bahasa idza nasahu lillah wa rasul. Dina tingkah cicingna manehanana hiji lillah cicingna teh demi agungna Allah, demi agungna Rasulullah, demi agungna agama Allah. Tanpa aya nyebarkeun fitnah-fitnah jadi provokator henteu ditahan talangke ka dulur-dulurna supaya ngaulah-ulah perang, supaya ngaulah-ulah taat henteu istuwe imalillah tah agama teh ya supaya bisa nganasehatan ka urang sakumaha Kangjeng Nabi nyarita ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasihah. Cak Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. 3 kali Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Urang geus boga agama. Agama teh nasihat. Urang kudu kanasehatan ku agama. Mun bener-bener urang beragama nasihat agama teh ad-din an-nasihat. Agama adalah nasihat. Jadi lamun deuk naon teh atuh si agama teh kudu bisa nganasehatan urang. Nu mantep tek sahabat teh liman ya Rasulullah nasihat teh ka mana? Ka saha? Cik Kangjeng Rasul lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihi. Nasihat teh nganasehatan menuju lillah, menuju kitab Allah, menuju Rasul Allah, menuju a'immatil muslimin, menuju ammatil muslimin. Tah agama teh supaya bisa nganasehatan. Ulah ngajualan agama. Ieu mah agama dipake tatanjak, dipake taraje, dipake tangga jang naik tahta, naik harta, naik dan lain-lain sebagainya make agama. Agama ma'an nasihah, agama adalah nasihat. Ad-din an-nasihat, ad-din an-nasihat, ad-din an-nasihat. Mata kieu, idza nasahu lillahi wa rasul. Agama teh nasihat. Cek sahabat liman ya Rasulullah kasa lillah. Maksudna lillah teh nasihat kumaha teh?
nasihat lillah ta ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah wa wasfuhu bi sifatil uluhiyah wa tanzihuhu 'anil naqais warubatu fi mahabihi wal budu min musaqat. Maksudna agama sebagai nasihat lillah menuju Allah, carana ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah, ngebersihkeun pertekadan dina sifat katauhidan. Ulah aya fil wahdaniyah dina katauhidan nunggalkeun Allah. Eueuh nu boga kakuatan kecuali Allah, eueuh nu boga daya kecuali Allah, gerak-gerak nang Allah, sagala rupa nang Allah. Geus bae pokona mah lah ya durru masnihi syai'un wala eueuh anu ngabadarakeun, eueuh nu bisa ngamangfaatkeun iwati Allah hiji bae. Ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Allah, geus aya nu ngahirupan Allah, geus hirup nu ngatur Allah. Sanggeus diatur engke urang paeh ku Allah yuhyi wa yumiit. Ulah aya muatan-muatan nu sejen. Di satu kuari mah ulah boga pikiran gos kieu. Beuh urangnya. Lamun teh mata tadina meureunanan henteu sakola mah haju teu boga ijazah. Haju teu bisa digawe beuh meureun urang susah. Tah eta ngaranna henteu nunggalkeun Allah. Dua pangeranna Allah jeung ijazah. Teu bener gos kitu. Mantap kalau lempeng wahdaniyah tinggal lempeng sifat wahdaniyah Allah. Hiji we di jero hate teh Masya Allah hese biasa. Urang mah aya dua bae geus kikian bae. Nada cincin. Manguna nih. Aya bolongan. Ayo combong. Carana kumaha? Cokot buuk awewe. Set bisa di dieu tah. Aju asupkeun ka dieu. Aju puterkan gitu sih, aja kan puter ke orang, aja lamun eta cincin muter, engke ge sia nu muter, sia salah ngomong apa ente sih, eta coba wow, jangan tanya percaya bahwa batu boga pengaruh, awas ya ta, agama tuh jadi nasihat ka diri sia lantaran kaganggu ku batu combong, teh. Kebantu ku jabatan, awas aya dua di jero hate orang musyrik, ku combong, ku peso, segala ku keris, segala ku tek-tek bengek. Masya Allah, tak eta nu kos kara itu ngabahayakeun. Adin an-nasiha lillah, bisa bersihkeun ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah. Maningan kurang ngaji wujud kidam bako mukhalafah udah sampai selesai wajib dan 20 mustahil 20 sampai selesai kabagi sifat nafsiyah sifat salabiyah sifat ma'ani sifat manawiyah tak eta bae geus supaya mantep ka Gusti Allah. Ulah aya naon-naon lillah. Lamun geus mulai urang segala rupa lillah bakal senang. Dicontohan ku sah ku Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi Musa hayang mantep ka Gusti Allah padahal mah nabi nyana kholwah 40 poe 40 detik. Kangjeng Nabi Daud padahal mah nabi kholwah 40 poe 40 detik. Kangjeng Nabi Sulaiman padahal mah nabi diangkat ku Kangjeng ku Gusti Allah kholwah 40 poe 40 detik. Kangjeng Nabi urang boh geus boh tanding kholwah 40 poe 40 detik. Kangjeng Nabi urang geus urang kan can pernah kholwah-kholwahan urang. Oh, can pernah urang. Dicoba ku urang. Bebeja ka pamajikan. Neng. Kakak ngadenge ngaji aya kholwahan, Neng. Ayo, dek nyobaan. Satu masalah. Kakak ulah diganggunya. Iya tuh moal. Geus si kakak dek di kamar ieu bayinya. Neng ulah ngaganggu, kakak moal ngaganggu. Dek nyobaan 40 penting. Kadanan di gunung di leuweung mah ieu mah dek di kamar bae di dieu. Nya mana HP? Mana HP? Bawa ka jero kamar. TV asupkeun ka jero kamar. Cek pamajikan Kang ngajina emang kumaha kitu. Apa bisa heuh ieu mah dek di jero kamar bae segala rupa. Jadi nonton TV, HP di jero kamar. Kaja lain kitu meureun. Yes, nya naon. Tuh mah ieu kholwah mah kos kitu tah. Engke dahar
dahar ge pang mawakeun gadi wah ieu mah nu gering nangtung ieu mah bos kieu mah kudu boga guru geus holwah teh kudu boga guru maksudna deuk naon teh holwah teh ya fafirru ilallah maksudna berangkat menuju Allah deuk ikhlaskeun ka Gusti Allah ninggalkeun dunia jeung nafsu ngaranna holwah. Di jero kamar holwah nu ditinggalkeun mah teh ngaranna lain holwah tah mah nyepi bese polisi. Bos kitu mah holwah mah lain kitu deuk ditinggalkeun ye. Nafsu makhluk dunia ayeuna deuk ka Allah deuk ngageserkeun roh deuk ngageserkeun ka hayang nu tadina hayangna kana dunia supaya ngageser leuwih ka akhirat. Carana holwahkeun kudu aya guruan. Jadi kan urang mah teu ngageser ye. Urang mah teu ngageser keur jadi kiai keur jadi santri mah rada deres gedean ka Allah. Barang jadi kiai ku ari gedean ka berkat. Tuh ieu teu ngageser-geserkeun. Urang teu ngaji teh ieu nu mantak urang ngaji teh. Ku lagi nyaho ieu loba kiai-kiai. Nu jelas mah hayang ngageserkeun perasaan. Hayang ngageserkeun perasaan ulah resep bae kana dunia kumaha sih supaya resepna ka akhirat geus bisa 50% beta tek ka dunia 50 ka akhirat 50 geus lain deui naik 60 geus lain deui komo 70 geus lain deui dedeleuanna ge dedengian geus lain deui tah hayang ngageserkeun kos kitu teh kan kudu holwah di jero holwah teh aya riyadhah aya tafakur aya mujahadah tah eta teh di jero holwah ngaranna. Ieu mah holwah di jero aya TV. Holwah di jero aya HP. Malah mah horenganan aya nu ngora lewat jendela goblok beureung. Tinggal nu kolot bae pancen teh sisirian aya awewe di dinya. Ka haji geus kataekan beureun ieu ku ari. Horenganan lain kataekan naek. Iya. Teh holwah. Holwah teh tariato ngajarkan. Aya nu ditinggalkeun berarti menuju Allah. Holwah. Nah, sorangan orang di kamar bari tafakur orang nafakuran dunia nafakuran nikmat pamere Allah segala rupa maha besar Allah ulah nafakuran Allah terus kabelah ditulah naik karesep urang teh awak sia teh ieu teh geus sabaraha umur teh dititipan ilmu ku Gusti Allah anu cek Allah ulah resep dunia tapi sia masih kana resep bae kana dunia resep bae kana jabatan malah masih teh kapan beureun boga ilmu teh jang jabatan jang dunia nikna naonan teh sia awak tah urang teh di jero kamar teh ngomong sorangan kos teh ngaranna holwah tolol sia mah awak malah mah ieu boga santri teh 20 teh kuari neuk dijieun yayasan ku goblok-goblok teuing sia neuk naon maksudna hayang kemajuan maju naon majukeun awak sia bae geus ka Gusti Allah urang ngomong sorangan kos wedan neuk naonan teh izin yayasan masugan bae panatu jaga peningkatan eta mah dunia hina dunia mah benta ka Gusti Allah ngalindung ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi minad dunya syarri dunya kunaon haji kuari dipupuk jadi haju ngagedean dunia goblok si awak dikampak sepoai tolol ting tak urang keur holwah teh kos kitu tah ngomong sorangan nanaonan atuh si awak baladieuna lain haju resep tambah ka Allah haju resepna kana dunia sia teh ku batur mah di kiai-kiai malah ku batur mah di hebat-hebat horenganan cak Allah mah teh bajingan goblok beureun sia tolol manusia aki-aki goblok tolol goblok sia teu nyaho deui sia goblok tolol bangsat sia atuh kunaon nyana nu sasada tolol ieu keur ngomong ka mana sakanyana tolol teh coba eta ye horeng bangsat beneran engke timbul tah bakal tetap timbul nikmat geunaheun Allah kan nu mere engke bakal Allah nu mere rasa makan ti Allah mulai kuari bener tadi kitu-kitu mah kurang di kitu-kitu kurang hina aya engke Allah mere mungkin seminggu sebulan setahun aya set terjadilah pandangan batin orang nyahina dunia maha agung Allah maha kawasa Allah orang kan minta ka Allah tunjukkan Gusti ke maha kewasaan Gusti
abdi teh dadamelan Gusti nafsu teh ti Gusti abdi hayang itu teh tidak nafsu nu nafsuna didamel ku Gusti teh maha gagah maha sagala-galana piceuna tuh Gusti teh nafsu abdi teh kagustikeun lamun urang terus dibere ke Gusti set indah di umat geus teu hayang babaturan ngajak geus titit aman deui mah aja geus ngajak teh heula bae ayo geus ka dieu titit ayo henteu geus kitu emang henteu geus teh heula bae ih ieu mah kauntungan lamun ieu urang berangkat ieu poe ieu urang menang 10 juta saleng kadot henteu geus teruskeun bae terus geus hayang bener tah geus dangan nu sajen bae geus henteu naon batur geus bingung kok jadi kos kieu nya na tah jangan sorangan bae di kamar kebal-kebal mancing ku sendal atuh ulah tolol tah mah lain jurusan nah iya mulai ngeunaheun terjadi seperti eta di Kangjeng Nabi Daud. Kanjeng Nabi Daud kan kholwah. Sageus dibere ku Allah nikmat anu pohara ngeunaheun sorangan bae. Sageus 40 penting teh akhirna turun Kanjeng Nabi Daud sorangan teu mentolelir ka umat. Tegorkan ku Gusti Allah. Daud, nun Gusti mun bahasa urang. Aing ngangkat Rasul jeung ngangkat Nabi ka maneh teh lain jang seperti kitu. Kunaon maneh sorangan bae? Lazat tasyauq Gusti nginah jeung rindu ka Gusti entos abdi mah nikmat bae aing ngamel sia jeung sia jadi nabi jadi rasul teh jang urusan umat urusan umat lain jang urusan sorangan mah gampang muhun atuh Gusti tapi ieu ku ngeunaheun sorangan bae nyaho aing ge teh pamere aing orenganan pamere Gusti umat urusan mangga tuh Gusti taha cek Gusti Allah Daud aing mere kangenahan kasia karinduan kasia ka aing teh nang ti aing eta teh maksudna supaya ngurusan umat seperti umat supaya boga rasa seperti rasa maneh minimal boga rasa teh ngarasakeun sakumaha nu karasa kumaha saeutik we kadaanan cara maneh mah sok sampaikeun ku ari kaum sok sampaikeun ulah sosoranganan carana Gusti kumaha ajak keseluruhan aya nu nurut tuturkeun titah nuturkeun ka maneh nu teu nurut antepkeun teh mah urusan maranehanana geus nu nurut aya nu nurut 100% pupuk aya nu nurut dengan 70% teruskeun nu 50% terus 40% nu 20% asal aya nu nurut geus pokona terus berbagai tahap eta mah variasi manusia nu geus kitu ngan tugas maneh mah ngajak nu mantak maneh diangkat jadi nabi jadi rasul tur dibere rasa teh sampaikeun ka umat supaya boga rasa ibadah teh sakumaha maneh cek Kanjeng Nabi Daud teh sumuhuna teh kitu mantak Kanjeng Nabi Daud mah dibere kaistimewaanna baju besi teh ya baju besi jang perang teh tanya nama sakumaha tanu hampang jadi non leles mantap urang ge Allah malayan qol basarwiti kama layan tal hadid li Daud alaihissalam leleskeun Gusti hati sarwiti teh sakumaha ngaleuleskeun anak Kanjeng Nabi Daud ka besi lamun geus ditiupkeun arah mana sarwiti cikupa nah maca geus Allahumma layyin qol basarwiti ya Allah binti Sarboah kamala yantal hadid li Daud alaihissalam macana 72 tiupkeun ujian lana sia nu nyungkruk ge aya syarat-syarat nang balik bere ku aing tah eta kan datang ka kos kitu tah eta naon ngaranna jampe teh Kanjeng Nabi Daud mah hebat tah tata ku anjeun manusia teh sebab memeh nata batur teh nata sorangan heula tata batin manusia memeh tataan batin teh tata zahirna heula di mana aya jelema bersih pakaianana eta cermin bahwa batinna bagus di mana aya jelema make pakaianana teh rapih cermin kerapihan batinna di zaman Kanjeng Nabi Daud seperti eta nah lamun aya jelema bajuna teh kitu sadaek-daek bae batinna ge sadaek-daek
lamun dedele kurang imahna acak-acakan boro-boro nata batur nata imahna ge teu becus tata di imah teh nu rapi di Kanjeng Nabi Daud teh dibere seperti eta tata diri maneh tata ruangan maneh tata tempat-tempat maneh geus bisa nata diri geus bisa nata ruangan kakarak nata batu. Nah eta teh dakwah teh seperti kos kitu tah eta hasil kholwah nikmat wari bikin ka batur supaya ngarasakeun ta eta teh hese ieu tah nasihat ad-din an-nasihat liman ya Rasulullah lillah maksudna ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah lempengkeun tekad dina sifat tunggalna Allah. Allah tunggal dina pagaweanana, Allah tunggal dina sifatna, Allah tunggal dina zatna. Ulah aya dua di jero kolbu teh. Picinan segala rupa di jero kolbu selain Allah hiji bae Allah. Sok kuari tepakeun ka jelema neuk bisa ka Allah kumaha atuh lamun nyanana ge encan becus. Neuk naon nu ditepakeunana. Nu mantak eta bae inget ka Abah, inget haju ka Abah. Saya di mana mondok? Asik. Di mana? Geus. Yes, kebal ge sia dagang tiung. Abah. Sebab naon? Tepa. Guruna dagang, muridna ge pasti leuwih dagang. Guru kencing berdiri, murid hiber sia kajen kumaha. Kajen kumaha. Tah, ieu kumaha guruna? Guruna ekonomis, anak muridna sarua. Guruna politikus, murid pasti. Nah, ieu guruna mengenal Allah, muridna ge insyaallah. Guruna teh jago alfiah, muridna ge pasti babacaan hebat. Guruna jago mantek pasti. Murid kajen kuku bahage palu dibawa bae. Eta hebat tah. Eta kita kadenge bae kula mager ngaji mantek di Abah. Kadenge bae tah ngaji mantek. Digentur mah Mama Satibi teh mun nyaritakeun mantek teh cowong. Nyaritakeun sakal. Kulun pa badun kulun palasa kulun palasa badun badun pa kulun badun pa badun badun palasa badun ta eta teh kos kitu teh tah budak anu masak bagian nu teu mawa kitab masak bari masak budak leutik keneh eta teh kudu bisa tah digentur mah baheula teh ku ngadengekeun mama anu ngaji bagus buku kitab dibawa pulpen mawa dicatet ku nyana ieu mah nu masak budak teh tah eta turun ngaji kulun pa badun naonan sia eta kitu mah mage cenah sakira teh henteu nyawa maksudna kan bisa eta teh jago na Mama Satibi muridna ge bisa jago terus carita sakal awal sakal dua dadaif syarat-syaratna bari masak kudu bisa sebab guruna jago nah eta ngaranna naon nepakeun alat pembacaan dina mantek ka murid tepa pembacaan alat mobil mama kitu non ngaranna Usman Sadang jago alfiah tepa ke saantero diurang disanja tepa alfiahna ka mamana tepa betar mama kitu usup caringin patul muin tepa seribuan nepakeun patul muin masyaallah ICU maka anakna nepakeun bohong anak bohong atuh pantes emang kudu ditepakeun di ditu lagi malah mangawin supaya bohong tadi kan beres ka situ pencak ditepakeun kunyana teh tapi jang naon dipencak teh lain jang berjuang ngaluhurkeun agama Allah noktrokan bapak Pak ieu naon ieu naon eta teh naon ieu jeta mah go naon ngaranna kampak leutik lamun teu kaca Abah naon heula mimitina sia ulah dididik pencak ku Abah balik deui ka Abah naon heula motor pisen dibelikeun salamet teh dibelikeun dua antara tarang Abah jeung kaca pilih goblok ge anak kasar kan ada salah ngadidik ai baheula mah pandidik pencat teh kieu sing ada urang masih keneh bisa tangkis bisa keneh ngeles ulah sok coba ulah osok haju ka batu ulah kajeun teuing urang masih keneh bisa katampiling sakali mah ulah ka ngalawan guru penca baheula makan kos kitu ulah nembongkeun aju tutak tak titu imah aya kadal ieu nyelina le musuh blek
Pecah kadal tak kos gitu mah. Ulah geus kajen teh katampiling sakali melah ulah ngalawan, bakal ulah ngalawan. Di Ciduhan atuh masih kena bisa kurang disusut geus bae ses. Baheula guru pencet kos kitu. Hebat. Tah lamun geus bener-bener urang katampiling ka anu kahina. Ke hudang takarang muringkatnya lagi. Emang aya naon gitu yes ya. Hah? Ji. Tanya lagi jipan lain deui. Ih, ka heula ka dieu sia, diuk sia heula nang di dieu. Ketrukeun ilmu sia. Meunang ti mana sia boga ilmu? Hah? Ketrukeun ilmu sia di dieu. Aing paeh kubur ku sia paeh koeng sia dikubur. Nyawa sia. Hah? Inten lantan teh sia tapi di sabayu. Ampuran. Haha. Ieu mancanut goyang goreng kotek. Sia. Tah. Atuh nu boga pencat ya tilo kadeuleuan. Teu kadeuleu baheula mah kiai boga pencat naon boga pencat. Henteu kadeuleu kos bentuk wah bareng geus hudang teh ya. Nah, aya anu ngabalangkeun naon itu kan. Balak bener kan. Geus teu kudu dileukeun, tenang we kieu we. Tah eta karak. Ieu mah lain, Bang. Tat gaguling. Beh, ngabongohan jeung atuh gaguling mah gaguling bae. Ngaranna eleh pencar kos kitu. Teu. Eta. Ieu tah urusanna lillah ad-din an-nasihat ikhlasul i'tiqad lillah ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah. Kanjeng Nabi Daud dicarekan ulah sorangan aing mere ka sia jang umat tepakeun rasa eta ka umat. Kanjeng Nabi dibere rasa tepakeun ka umat melalui jalur khusus. Nah datang ka kuarita kan ditepa-tepakeun ku kiai nepakeun fikihna nepakeun alatna nepakeun ketauhidanana sehingga karasa ku muridna ai keur serba aya mah gampang ketika serba eueuh tapi tetep bae tenang. Ieu ngaranna bener-bener geus tepa. Sia ieu kuari boga naon jang poe teu boga naon. Aju mencari teh. Aju ku aya dahar Allah Maha Gede, Maha Luhur, Maha Agung. Bener bisa jadi berarti. Anak pemajikan anak nu Allah subhanahu. Paingan karuru geus aya tip. Saminggu 2 minggu bulan 2 bulan kalau engke karak eta kan dicoba tepak na heula karak ka dituna ieu mah ka karak teu dahar sapoe bae geus ngalengis ya ulah neuleuh kuarina Gus Dur ulah neuleuh Habib Lutfi kuarina ulah neuleuh kiai anu kuarina udah perjalanan nyanana baca baheula pernah teu dahar meureun pernah dihina meureun pernah nah mentang matana sabaraha poe ulah neuleuh geus jadina neuleuh Gus Dur geus jadina neuleuh Habib Lutfi geus jadina neuleuh sagala neuleuh Abu Yacidahu geus jadina neuleuh Ki Bustami geus jadina jeung sajabana perjalanan nyanana baheula de ta Mama Bakri perjalananna heula atuh masyaallah aya Banjar perjalanan heula mama keresek perjalanan baheulana baheula teh mama keresek masantren teh ka Ciwedus lempang wari bapan lamun teu naik Lexus teh jadi. Minimal naik Kijang. Minimal handapeun Kijang teh naon kadang-kadang. Naon teh aing mah teh nyaho teh susah teh mah. Tah bahasa apaan sama aing mah teu nganggap mobil teh kaleng nama kos itu. Da kumaha coba ayo. Masyaallah. Baheula mata mama eta bage mama itu tuh naon kana nu di Bandung da. Eta kan lempang. Masya Allah Karim. Dipapageun kita naik sado teu lempang bae. Masya Allah Karim. Terus Mama Cilember dan lain sebagainya. Baheula dongeng-dongeng teh kos kararitu. Abah, jadi abah naik mobil hiji 2 doang beusna teh sapoe cak abah teh mun ka Sekong. Mobil beusna teh ngan 2 sapoe teh tah. Terus datanglah ka ditu ka pengkol ti dituna. Lempang. Kadang-kadang datang ke Serang lempang. Anu pandai gelang angel mun teh mah nungguan angel cakna lempang.
lobaan lempang baheula tuh lempang bari naon kana mikul warima deuk pasantren sakumaha deuk jadi calo nah ngaji ka mana sih dah iyalah ya idza nasahu lillahi wa rasulih ieu taya idza nasahu cik Imam Qurtubi mantakna dinu an-nasihah ad-dinu an-nasihah ad-dinu an-nasihah liman ya Rasulullah lillah kakarak datang ka lillah masih keneh li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim wallahu a'lam.